FM SMS FM asik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya SMS wilujeng patepang dangudei sareng acara Carita Sunda. Carita Sunda ieu sakumaha biasa didugikeun ku Radio Sinar Mega Suara SMS FM 101,7 di Jalan Selabintana kilometer 7 Sukabumi. Digarap isim kuring dina Mara, kalayan disponsoran ku Aladina Kapsul sareng Aladina Kapsul Plus, kapsul jamu obat kuat, tiasa dileueut ku istri atanapi ku pamegat, nu anom nu sepuhna pikeun ngajagi kasehatan badan. Salajengna Menpas Kapsul. Menpas Kapsul, kapsul jamu khusus pikeun ibu-ibu, hasiatna Menpas Kapsul pikeun ngalancarkeun karseban atanapi ngalancarkeun datang bulan. Sareng Menpas Kapsul tiasa ngalandongan kaputihan atanapi fektai. Salajengna jamu godog cap gorila. Upami saderek istri pamegat katarajang panyawat nyeri cangkeng, landongan baik ngaleueut jamu godog cap gorila. Jamu godog cap gorila Menpas Kapsul, Aladina Kapsul sareng Aladina Kapsul Plus tiasa digalih di toko-toko obat, di warung-warung anu caket, kalayan tos mebar di kampung sareng di kota. Mang, kumaha ieu numutkeun amang ngeunaan khasiatna Aladina Kapsul? Wah, bukan main atuh Aladina Kapsul mah. Abdi biasana tos didamel teh sok karaos pararegel atanapi carangkeul lalu lulus badan teh. Tapi saatosna ngaleueut Aladina Kapsul, alhamdulillah cagur, badan sehat, kuat jeung bergairah deui. Pokona mah hebat lah Aladina Kapsul mah. Thank you Aladina Kapsul. Aduh, make thank you sagala si Mang mah. Aina ceuk euceuk kumaha? Tau pami ceuk euceuk mah, satos ngaleueut Aladina Kapsul teh tami gairah dina hubungan suami istri. Nyegerkeun sareng nyehatkeun kana badan. Mali biasana euceuk teh nyeri cangkeng. Alhamdulillah cager satos ngaleueut Aladina Kapsul mah. Thank you Aladina Kapsul. Aduh, eta si euceuk make thank you sagala deui. Ari ceuk akang kumaha? Ari ceuk akang mah ieu teh Aladina Kapsul teh tidak ada tandingannya. Luar biasa khasiatna. Namih tenaga anyar, namih nafsu kana tuang, namih sumanget, tamih darah jeung sabangsana. Pokona yahut teh Aladina Kapsul mah. Thank you Aladina Kapsul. Aladina Kapsul didamel tina pepelakan anu aya khasiatna, ditambih ginseng ti Korea, pikeun ngulihkeun kakuatan istri pamegat ngabina rumah tangga nu harmonis tur bahagia. Aladina Kapsul pasti jereknong. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kalian ya, bawaannya senang terus. Senang terus dong, Mah. Soalnya, kemanapun dan dimanapun, minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila selalu melindungi. Badan Ade tetap hangat dan terhindar dari gigitan serangga, Mah. Iya loh, Mah. Papa juga pakai, masuk angin Papa hilang dan aromanya, Mah. Lebih wangi. Ibu juga mau pakai, La 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 la, cap gorila la la la, cap gorila la la la, cap gorila. Kini telah hadir minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila yang berkhasiat mencegah dan juga membantu meredakan perut kembung, gejala masuk angin, mual-mual, mulas, digigit serangga, dan lain-lain. Sediakan selalu minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila setiap saat. Oleskan secara merata di seluruh tubuh sehabis mandi, ketika beraktivitas, dan sebelum tidur. Minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila tersedia di warung-warung, toko obat, dan di apotek-apotek sekitar rumah Anda. Diproduksi PT Sinar Effendi Murni. Minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila lebih hangat dan lebih berkhasiat.
SMS kumaha dararaman siang ieu. Pamugi bae sehat jasmani oge sehat rohanina. Aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan dipihara pisan kuring siang kalayan ieu. Bare sampai nyangakeun carita Sunda dina judul Ngadu Jago bagian ka-10 anu siang ieu. Hanca urang katunda bagian ka-8 dinten Sabtu barnes kalangkung. Harita masih nyarioskeun di Wina Manggehel di mana harita kanungkapanku nyisae mah anu parantos pupus haritanya ku kalakuan laki Jipang teh garong gerot di mana harita layona dicanaku pamurgana sareng aam janten badigana. Tah harita atuh obing di piwarang ngemitan eta mayit kumalajengna carita mangauri jeung ngadangkeun tangetang landung panguberahman. Sanes Manggehel kuring rada kaget ieu teh. Lantaran asa teu puguh mimitina teh nyaho tina asalna bat ujug-ujug kudu kemit. Sedengkeun tadi mah pabubeurang asa teu kadengena naon. Teu ngadenge anu gering, teu ngadenge anu cilaka, jeung teu ngadenge bejana naon. Tak kulantaran kitu jeung tibatan ngahulang teu puguh mah mending urang ngobrol. Cikuring bejaan naha ieu teh layon saha. Kumaha mimitina naha gering atawa cilaka. Naon sababna bet aya di Imah Manggehel. Na keluarga atawa lain. Apaan si Nyai mah aya tah. Nah saha atuh ieu teh mangga geura walerman. Beuh mani ngaburudul kitu nanya teh jang. Tapi teu naonkeun kumang rek dijawab sarta rek diterangkeun asal usulna. Da nya atuh moal puguh ari teh nyaho lalakonana mah. Nuhun ujang geus tumanya ka Mang. Mani asa aya baraya Mang teh kieu eta teh jang. Manggehel eureun heula nyaritana terus mikir sakideung. Teu lapok nuluykeun di caritaanana ngomongna daria nakar. Ieu layon teh adik Mang pituin nyatana bibina si Nyai. Ngaran nu katelahna Nyi Sae mah muridna Nini Saeni. Meureun ujang ge moal burung geus nyaho. Saha ari Nini Saeni teh? Tah ieu muridna nu ayeuna geus jadi layon. Alatan tarung ngalawan Aki Jipang hiji garong nu kasohor gerot di Tegal Papat. Jadi mautna pun adi teh lain alatan gering, lain alatan cilaka, tapi gara-gara tarung jeung jalma jahat. Tak kitu nu sabenerna majang, ari datangna ka dieu memang candila dan nu nyandakna ge juragan ku jeung Mang Aam ganekna, malah biogiapan kakara maruli, ari anjeunna kakara non teh mulang ti Tegal Papat tas ngaronda daerah anu dikawasa ku jalma jahat. Tak kitu jang obing kumaha kahar ti ayeuna majang. Cik Manggehel bari neuteub atuh jep sakedapan majempe. Obing harita jeung lumrika anu nyarita kawas anu hoream nyarita. Ari pikeun pipikiranna kumaha layang ka Tegal Papat. Ngabayangkeun lumangsuna tarung dua jago kawan tugis pada nyaho. Di mana ari Tegal Papat jeung saha ari Aki Jipang. Kajalma jahat turuta pada mikasieun mah najan can kungsi nyaho beungeutna oge. Sok bisa ngabayangkeun dumasar kana beja nu kungsi kadenge. Kitu dipikeun obing jeung lumri. Harita mah geus nyawang kaayaan Aki Jipang nu jahat. Kumaha kahartos jang? Nakala ngaharulang geuning. Manggehel nanya di lantaran nu duaan kaayaan nu nembaran. Sanggeus ditanya deui. Kakara obing sadar manis tengah ngagrubuk bakat kurewas. Kahartos Mang, aduh teu sangka. Horeng ieu teh layon hiji pahlawan nu geus pada nyaho. Da kuring ge apal atuh ari kanu jenengan Nyi Sae mah. Atuh kan Nini Saeni apal deui najan teu wawuh ge. Ari karana kana ngaranna mah geus apal. Lantaran kuring teh sok mindeng ngadenge bejana, tapi kuring rada heran naha ka mana ari Nini Saeni. Nah tarung ngalawanan garong teh nyalira bae Nyi Sae mah wungkul kitu. Obing nanya di manehna jadi panasaran lantaran ceuk anggapanana mah lamun tarungna jeung Nini Saeni asana teh moal eleh. Dagis kasohor jago teh. Obing teh inget yen kagagahan manusia teh aya watesna. Anu jago sok aya di nu ngaluhuran, nu sok-sok aya di anu leuwih pinter.
Kawas ceuk paribasa luhureun bentang ge aya keneh bentang. Dan luhur jeung anu leuwih luhur mah aya di kajabat ti anu kagungan bentang. Nya. Nah kamana atuh ari nini saeni? Nah babarengan atawa henteu? Naon sababna nyi sae mah ngan sorangan? Manggehel kala kamarik nanya, Obing jeung Lumri selideret tengartieun. Nah kalakah Malik nanya mang, kumaha lalakona atuh eta teh? Cek Obing kituna bari melong bangun ti sabar. Nya eta mangge teh nyaho, da ku juragan kowu can diterangkeun. Can aya bejanu lengkap teuing kumaha lalakonana. Jawab Manggehel bari gogodeg jep salarea jempede. Kayan di luar beuki sepi. Angin peuting geus karasati isna sing surusup kana sela-sela bilik. Terus harita nyerep kana awah. Lumri menerkeun sarungna manehna ngarasa tiris, malah sirahna dibulen ku sarung. Mun kitu malah mun pakuwu ka dieu deui urang tanyakeun sakalian. Ngarapugu jujutanana sabab kuring jadi panasaran ieu teh. Nah hanyi sae mah bet bisa jeung guruna apan biasana masuk babarengan. Lantaran basang dagarong di Gunung Tiwu oge, teu bapisah duanana ge, terus wae babarengan. Malah kuring ge harita mah milu mudag. Kana nyakal garongna palinter, pinter lumpat jeung pinter nyumput, atuh tayana beunang harita teh. Obing ngamimitian di nyarita. Oh, kitu nya. Kakaranya homang mah dalang kapatepung sabab ti saprak ni sae mah gugurukan ini saeni, manehna langka balik. Atuh lamun balik taralila, tarak ngisi ngobrol anu panjang lebar. Nganu kulu saperluna bae. Basana terusuh loba gawe eueuh waktu jeung sajabana. Ari emang matara loba tatanya. Dataran lila ngobrol. Tembal Manggehel bari unggut-unggutan. Manggehel geus boga cipanas atawa acan ieu? Lumri menta cai ari Manggehel ngareret ka anakna. Anu harita keur diuk bari malaweung. Sajeroni ngabandungan anu ngobrol. Sawanganana kumalayang ka mana bae. Ya barang Lumri nanyakeun cipanas, Isari putri harita ngarti. Hanya Kang Rumli, teu aya cipanas ngaya ge cinteh nu geus tiis, da tadi naheur cai teh beurang keneh. Kitu ceuk Isari. Naheur heula atuh Nyai da moal lila. Jeung deui asa kurang teteg eueuh cipanas mah. Mangkaning kemit mah kudu nepi ka isuk ieu. Ceuk Manggehel bari neuteub ka Nyisari henteu baha. Jeung langtung terus ka dapur. Maksudna rek naheur cai bari sakalian nyieun lalawuhna. Lumri mah kana dahareun wae loyogna teh. Obing ngagonyak harita bari seuri. Panonna ngareret ka Lumri anu keur mungkut kawas nu kabulusan. Tapi genembalan manehna jongjon diu kawas teu ngadenge. Teu nanaon jang. Malah maalus we nu aya sabab boga sifat terus terang mah hade. Puguh pikiraneunana. Bang, kumaha ieu numutkeun Amang ngeunaan khasiatna Aladina Kapsul? Wah, bukan main atuh Aladina Kapsul mah. Abdi biasana tos didamel teh sok karaos pararegel atanapi carangkeul lalulus badan teh. Tapi saatosna ngaleueut Aladina Kapsul, alhamdulillah cagur, badan sehat, kuat jeung bergairah deui. Pokona mah hebat lah Aladina Kapsul mah. Thank you Aladina Kapsul. Aduh, make thank you sagala si Mang mah. Ayeuna ceuk euceuk kumaha? Tak upami ceuk euceuk mah, satos ngaleueut Aladina Kapsul teh tami gairah dina hubungan suami istri. Nyegerkeun sareng nyehatkeun kana badan. Mali biasana euceuk teh nyeri cangkeng. Alhamdulillah cager. Satos ngaleueut Aladina Kapsul mah. Thank you Aladina Kapsul. Aduh, eta si euceuk make thank you sagala deui. Ari ceuk Akang kumaha? Ari ceuk Akang mah ieu teh Aladina Kapsul teh tidak ada tandingannya. Luar biasa khasiatna. Namih tanaganya, namih nafsu kana tuang, namih sumanget, namih darah jeung sabangsana. Pokona yahut deh Aladina Kapsul mah. Thank you Aladina Kapsul. Aladina Kapsul didamel tina pepelakan anu aya khasiatna, ditambih ginseng ti Korea, pikeun ngulihkeun kakuatan istri pameget ngabina rumah tangga nu harmonis tur bahagia. Aladina Kapsul pasti jereknong.
Kenapa nggak sekolah, Ira? Nggak apa-apa, Mbak. Sakit? Enggak. Tapi mukamu pucat dan lesu. Mbak. Anu apa? Terlambat. Alah, terlambat sedikit kan nggak apa-apa. Bukan terlambat itu. Terlambat bulan. Badan kan jadi nggak enak, Mbak. Oh, itu tuh masalahnya. Bilang dong dari tadi. Ira, kalau terlambat bulan atau datang bulan tidak cocok atau haid tidak lancar, minum saja Menpas Kapsul, dijamin beres. Memang benar, Menpas Kapsul berkhasiat mengobati datang bulan tidak cocok, menghilangkan kulit mulas dan pegal-pegal di waktu haid, melancarkan datang bulan serta mengobati keputihan. Berkat Menpas Kapsul, aku tidak pernah lagi mengalami gangguan haid. Menpas Kapsul, kapsul telat bulan, ampuh dan aman. Produksi PT Sinar Effendi Murni Sukabumi. Malah maalus nu aya sama boga sifat anu terang mah hade puguh pikiranan jeung deui taya salah nanda puguh dina kayan peuting nu sakieu tirisna pantes mun hayang nginum cipanas teh damang ge hayang ari geus inget mah tadi mah katungkulkeun ku ngobrol jeung pantang teuing mikiran pun adi manggehel mangjawabkeun lumringan ukur ungek. Manehna mata loba carita tapi rasana sikit beda di jeung oping. Anu beki ngomong tapi rasa jeung perasaana rada mintul. Leres mah ngampura we pun dulur mah sok itu. Untung di dieu mangan menta cipanas sungkul. Da basa ngajaga di bumi tua kampung mah da teu kirim-kirim menta rokok jeung goreng ketan. Batur mah taya nu wani manehna mah teu mikir dua kali jigana teh asal kahayang ngalaksana we. Cekobing bari nyereng hari ngadenge kitu malumri teu burung nyarita rada keuheul ka obing. Ulah sok nganggo goreng teuing bing. Da goreng ketana manehna anu maneh nu pangawakna dewek onaman ngan kabagian sakereut. Pan anu pangloba na ngadahar mah maneh. Jeung deui batur ge ari geus aya mah manika paboboro. Nu kitu teh balagug ngaranna teh bawa ka era. Ari dewek mah sok terang-terangan namun hayang buru-buru menta, lamun teu butuh cicing, tara kawas maneh, lamun boga kahayang teh ngan ukur di lamun maneh mah. Ngomongna kitu bari ngadelekan nyeh obing seuri. Heueuh lah, maneh dibari meunang ayeuna mah euy. Cok obing bari ngaragamang kana dompet bako manggehea, terus ngarinting rokok ku daun kawung. Malah akhirna mah lumri oge nurutan. Tengguan sing serebung udud bako molek. Jep jarempe kawas nu beak dicaritaeun. Sorajang krik di pipir imah kanenge di mani beger. Di pojok imah aya cicir nu disadamin jeung pisan. Matak sing puriding bulu punduk. Da puguh keur kemit mayit aya nu kitu. Nu borangan mah sok teu puguh rampak. Kunaon gutak gitek we lumri sieun cicir euy. Ulah borangan teuing hirup teh atuh. Da cicir mah simut, naon kabisana simut? Cek obing bari ngareret manehna geus apa kana adat rumri. Anu rada borangan. Harita ge geus katempo teu ngeuna cicing panonaret diret deui kana layon nu ngajepat nyangirah ngaler. Nah make sieun ku cicir jang. Apan di leuweung ge loba cicir mah. Manggehel milu nyarita ari lumri asa kasedekeun pok nempas. Kuring mah teu sieun ku cicir mang komo ari kesorana wungkul mah. Naon nu mah tak sieunna eta mah si obing anu sayong. Kuring teu naon disebut sieun laguan teuing mang lah. Si obing mah ku celo. Nah tu butak ditek wae diuk teh
mung pajau jeung dewek. Apa neta teh tanda nasieun. Obi ngarita tetep ngaheureuyan. Lain sieun kesel dewek ngasing sirumun ah. Tembalna semu ambek. Kayan gitu di luar aya 2 jalma nu kakarada datang caritaan lumri jeung Obing kadenge jelas pisan. Horeng anu datang teh pamurgana jeung Aam nu geus sagede sarta rek matuan kemit. Mangga kalabat ti payun, Pak. Abdi mah hayong kahampangan heula ieu. Ceuk Aam, beunang ceuk Aam nyarita kitu kalayan teh ngadenge heula jawaban. Aam nguliwed ka pipir imah nu rada poek sanggeus teu katempo ku pamurgana. Bus Aam ka kolong imah gewat ngarayap kahandapkeun mayit. Ari pamurgana teu boga curiga kalacat kana golodog, ari golodog teh geus rada reyod atuh barang ditincak teh ngareket. Bareng jeung kitu jep Obing jeung lumri jarempe. Ceulina mani rancung-rancung jiga kalenci, komo lumri mah mani curinghak bari ngalampar. Jadi manehna ngarasa sieun, keur kitu Aam rikat ngarojok layon tina conggang. Atau gibeg layon teh usik kabeneran katempo ku lumri. Anu teu woleh ngareretan kana layon. Barang ret rei bulu pundukna muriding. Gejeng muncat ka pojok imah bari dengan rangga sarta ngaguru. Tulung mayit hirup mayit. Cenah bari tarik nakar atuh gugu Obing jeung mangge heri basir. Ret kana layon kabeneran usik keneh. Jeleng-jeleng Obing jeung mangge hel ka bawah genduncat. Atuh buruk-buruk di imah teh bari singgarero nyebut mayit hirup. Anu ribut kadenge kunyisari nu aya di dapur, gajeleng manehna ge luncat ka tengah imah, bahamna mani calawak beungeutna pias bakat ku sieun. Gabrug ngarontok ka bapana bari ngagero, kawas nu leuwas pisan. Aya naon, Pak? Aduh, ieu tuur nyeri ti dagor. Cicing nyai tuh tempo mayit. Cuk mangge hel bari nunjuk kana layon anu geus cicing deui. Sababa Aam geus kaluar di ti kolong. Satarusuhan muruka golodog. Barang bere harita pamurgana aya keneh di dinya. Taksiran ngarasa kaget ngadenge nu ribut di jero imah. Da buktina mani ngahuleung bari melong kana panton nutup keneh. Aya naon, Pak? Nabet ribut anu di jero teh geuning. Aam pura-pura teh nyaho ari hatena mah rada keketegan. Sok sieun ka nyahoan ku pamurgana, nu tangtuna oge bakal ngamek. Mang, jadi berangkat sekarang? Jadi, Jang. Barang-barangnya udah disiapkan. Jangan lupa bawa gorila. Hah? Gorila? Gak salah tuh, Mang. Masa mau keluar kota bawa-bawa gorila? Bukan gorila yang di hutan, Jang. Tapi jamu godog, cap gorila buat ngilangin badan lesu, kurang tenaga, sakit pinggang, pokoknya buat kesegaran tubuh, Jang. Benar, minumlah jamu godog cap gorila untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan. Barang-barang udah diikat semua, Jang. Beres. Nih, gorilanya juga nggak ketinggalan, Mang. Berangkat. Jamu godog cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit baru dan lama seperti sakit pinggang, masuk angin, kurang nafsu makan, badan lesu dan pegalinu, gejala biri-biri atau datang bulan tidak cocok. Cobalah jamu godog cap gorila, buktikan khasiatnya, dapatkan di warung-warung terdekat. Jamu godog cap gorila pasti Jrekno. Produksi PT Sinar Effendi Murni, Sukabumi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kalian ya, bawaannya senang
terus dong, Ma. Soalnya kemanapun dan dimanapun, minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila selalu melindungi. Badan Ade tetap hangat dan terhindar dari gigitan serangga, Ma. Iya loh, Ma. Papa juga pakai. Masuk angin Papa hilang dan aromanya, Ma. Lebih wangi. Ibu juga mau pakai. La 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 la, cap gorila la la la, cap gorila la la la, cap gorila. Kini telah hadir minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila yang berkhasiat mencegah dan juga membantu meredakan perut kembung, gejala masuk angin, mual-mual, mulas, digigit serangga, dan lain-lain. Sediakan selalu minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila setiap saat. Oleskan secara merata di seluruh tubuh sehabis mandi, ketika beraktivitas, dan sebelum tidur. Minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila tersedia di warung-warung, toko obat, dan di apotek-apotek sekitar rumah Anda. Diproduksi PT Sinar Effendi Murni. Minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila lebih hangat dan lebih berkhasiat. SMS masih ngadangkeun carita Sunda di Radio Sinar Mega Suara SMS FM 101,7 di Jalan Selagintana kilometer 7 Sukabumi. Kadulahila pada SMS ka PT Sinar Effendi Murni Sukabumi lupa nanti ngeluarkeun landung atau obat-obatan tradisional diandawisna Aladina Kapsul sareng Aladina Kapsul Plus kapsul jamu obat kuat tiasa dileuit ku istri atau nabi ku pamaget nu anom sepuna bikin ngajagi kesehatan badan urang oge tiasa nyegerkeun kana badan urang. Upami saderek istri pameget nu anum sepuna katarajang panyawat pararega atanapi cara rangke letih lelah lesu lemah utamina satosna urang didamel berat supados pulih deui kasehatan urang mangga dileuit bae Aladina kapsul atanapi Aladina kapsul plus. Salajengna Menpas kapsul. Menpas kapsul jamu khusus pikeun ibu-ibu. Hasiatna Menpas kapsul pikeun ngalancarkeun karesemban atanapi ngalancarkeun datang bulan. Sareng Menpas kapsul tiasa ngalandungan kaputihan atanapi faktai. Perhatosan ka ibu-ibu anu nuju bobot teu kenging ngaleuwit Menpas kapsul. Salajengna jamu godog cap gorila. Obami saderek istri pameget nu anu sepuna katarajang panyawatnya dicangkeng landungan baik ngaleuit jamu godog cap gorila. Jamu godog cap gorila disagigireun ngalandungan panyawatnya dicangkeng oge tiasa ngalandungan panyawat lebet angin ngalancarkeun peredaran darah sareng tiasa ngalancarkeun dina kahampangan. Begitu mangga dileuit bae jamu godog cap gorila ku istri atanapi ku pameget. Salajengna minyak kayu putih sareng minyak telon cap gorila Yege periudi pisan pikeun ngajagi kesehatan badan urang ku cara dibaludkeun kana salira atanapi badan urang utamina satosna urang siram atanapi bade kulem. Minyak kayu putih minyak telon cap gorila hanut kanaosna seumit kaangseuna nyegerkeun kalayan berkhasiat. Minyak kayu putih minyak telon cap gorila oge tiasa ngajagi atanapi nyegah tina dicucureungit atanapi serangga anu sanesna. Uwidina mangga dianggo bae minyak kayu putih minyak telon cap gorila. Minyak kayu putih minyak telon cap gorila jamu godog cap gorila. Menpas kapsul Aladina kapsul sareng Aladina kapsul plus diproduksi ku PT Sinar Effendi Murni Sukabumi. Tiasa digaleuh di apotek-apotek, di toko-toko obat, di warung-warung anu caket atau sumbar di kampung sareng di kota. Di siang kong kakang omang tadi dinyangkot ledeng, omada ramang oge dinyangkot kidul atuh kang kakang din sakeluargi jika ada keristirahatnya. Kang Iud di sakeluargi wilujeng siang. Kang Abdurrahman nyatanya jang omano ke di jalan katanya. Mangga wilujeng siang we lah oge keluargi siwa RT kang teh. Mangga wilujeng siang. Kang Jena teh sunat bajuri sami nguling bang teh mangga wilujeng siang we lah ujung ngadamkeun deui siang ieu. Atuh teh lapoge kang nana teh istri Cidaun jeung siang jeung ngadamkeun telas di kang Parni keluarganya di Selajambu jeung siang jeung ngadamkeun ing siang ieu.
Kamu kamangideng di kace, wilujeng siang we lah, mau ada mangi. Aduh, jingkrung kemarin teh kabar hujan mangideng. Makanya ngegini lah dongeng lah. Oke keluarga Kang Ingen ya keluarga Kang Ibeng masih di kace, mang wilujeng siang, wilujeng ngadang kening siang ya. Oke Kang Oka, Kang Ujang ya. Di pasar Rebo-nya sareng cucuna, di pasar Rebo wilujeng siang Kang Ujang. Cicena oge san keluargina sadayana di pasar Rebo. Ulah gila ngabut dari kahujanan kemarin ngerinyiuhan. Turun we lah ka sayang da mangga wilujeng siang, wilujeng ngadangkeun. Tukang Oka tenening Pak Ujang Pak di Bandungan Binong oge Pandang Suliana, Pak Cisos Mita wilujeng ngadangkeun manawi ngadangkeun kan di henteu moal digintun. Pak Aos oge tukang burayam Jalan Bayangkara Padenberi wilujeng siang, wilujeng ngadangkeun we siang ieu. Teras deui pada dang mutar sakeluarga Cikalang neuti ka 3 wilujeng siang uji ngadangkeun lah. Minggu payun kumaha yeuh. Teu jios wae. Oge teu ka kantun tukang Oka Pak RW Haji Serwidari Pak Omai sang ibunanya di jasa Thailand kumaha dramang yeuh. Oge mang salam sarina urang sadatul umah wilujeng siang. Mangolujeng ngadangkeun euna bangsa kampi kalian kabingan. Mang Dayat mangutik ya rombongan area bisa lalu di gedong panjang kumanda ramang ke Kang Kos sadayana mudah-mudahan sarehatnya Pak Ustaz Zaripudin oge sakeluarga di Sawalaga udah jeung siang jeung ngadangkeun oge Bapak Hendrik Blackson dia sareng ibuna ieu di Gunung Karang Jalan Baros kumanda ramang di pamugi sarehat udah jeung siang jeung ngadangkeun jeung siang ieu oge teu ka kantun tukang Oka Pamalim Junaid sareng Ibu Puro di Cikampek Gualpara kumanda ramang oge Kang Pahrunya Mang Paru sareng Kang Jana pamit lepat mata masih di Cikampek Gualpara wilujeng siang we lah wilujeng ngadangkeun engna naik ka sangadungkeun siang ieu tukang Oka Bojang Gata Cibreu Milir sakeluargi Pak Haji Adang Sosmita di Babakan Bandungnya Babakan Matunang Leng Ibu Ana wilujeng siang kumaha ramang mudah-mudahan sarehat siang ieu. Atuh salajengna Kang Oka Pak Ustaz Haji Tatep sareng ibuna di sakeluarga di Cibatu saat kumaha ramang wilujeng siang jeung ngadangkeun wae ka sadayana. Wilujeng ngadangkeun sakali di edang-edang Landung Bang Brahmana. Teh hilap bari SMS ieu carita Sunda ku sim kuning di kinculkeun oge Kang Oka Pak iya urang ganda maya Cikahuripan kumaha ramang sadayana mudah-mudahan sarehat. Urang salah Jambe urang Cijambenya urang Cijaringan atuh Bojong Loa Pondok Lengsir Jalan Caringin Cikukulu. Kalau ada ramang sadayana mudah-mudahan sarehat urang pojok urang Cikiwu Lebaknya. Padi kuluna mangga wilujeng ngadangkeun wilujeng siang. Oke Kang Kakang Surya ya di Gang Dewa Jalan Bayangkara wilujeng siang we Kang Surya wilujeng ngadangkeun. Anganya ngakeun lah dongengna menawi karasan jeung monitor dina siang ieu. Atuh oge teh hilap ya Kang Oka Kang Indra Jaya di Pasawahan nuhun wilujeng siang Indra Jaya. Ditangkok pasawahannya mangga wilujeng ngadangkeun deui dongengna siang ieu. Salajengna bari SMS ieu carita Sunda. Simeureun dikeun oge ka Pak Ustaz Haji Atep, Pak Ustaz Haji Ali di sareng warga masyarakat Cikunul RW 10 wilujeng siang jeung ngadangkeun. Oge Pak Mahfud sareng Ibu Yoyohnya di RW 7 Cikunul Girang. Cikunul Hilir gitu, Cikunul Girang meureun. Wilujeng siang jeung ngadangkeun deui. Urang lajengkeun Kang Oka bari SMS sanesna Teh Ati Kang Olil ye di Bojong Tiparatana, Teh Yanti sareng si Akang Napasir aja Bojong Tiparatananya. Pak Agus di Pasir Tulang atau Pak Eman di Baida di Cigadung Purabaya. Oke Panujan bisa misiawai cari Rawadin Purabaya ta. Masuk ka monitor dongeng teh. Wilujeng siang ka sadayana. Oke Kang Kai Buraninya di rumah makan Ciurug pamit lepat mah. Kajan pernah kadinya. Bang wilujeng siang we lah, wilujeng ngadangkeun dongengna. Ka sadayana nami karesep carita Sunda. Atuh teh hilap oge bare SMS aduh waktu samporetinya simeuring teh tiasa ngintun ka sadayana punten kasuhun ya. Ayeuna mah dipungkas we kintunan kum we ka sadayana cakatan tabina nami karesep carita Sunda ti radio SMS FM. Wilujeng siang ka sadayana urang lajengkeun carios ngadu jago bagian anu ka 10 kang siang ieu.
Mang, kumaha ieu numutkeun amang ngeunaan khasiatna Aladina kapsul? Wah, bukan main atuh Aladina kapsul mah. Abdi biasana tos didamel teh sok karaos pararegel atanapi carangkeul. Lalu lulus badan teh. Tapi saatosna ngaleueut Aladina kapsul, alhamdulillah cagur, badan sehat, kuat jeung bergairah deui. Pokona mah hebat lah Aladina kapsul mah. Thank you Aladina kapsul. Aduh, make thank you sagala si Mang mah. Ayeuna ceuk kumaha? Tahu pami cek mah satos nangaleut Aladina kapsul teh tami gairah dina hubungan suami istri. Nyegerkeun sareng nyehatkeun kana badan. Mali biasana ece teh nyeri cangkeng. Alhamdulillah cager satos nangaleut Aladina kapsul mah. Thank you Aladina kapsul. Aduh, eta si Ucu make thank you sagala deui. Ari ceuk Akang kumaha? Ari cek Akang mah ieu teh Aladina kapsul teh tidak ada tandingannya. Luar biasa khasiatna. Namih tenaga anyar, namih nafsu kana tuang, namih sumanget, tamih darah jeung sabangsana. Pokona yahut deh Aladina kapsul mah. Thank you Aladina kapsul. Aladina kapsul didamel tina pepelakan anu aya khasiatna, ditambih ginseng ti Korea, pikeun ngulihkeun kakuatan istri pameget ngabina rumah tangga nu harmonis tur bahagia. Aladina kapsul pasti jereknong. Aya naon Pak, nabet laribut nu di jero teh? Aam pura-pura teh nyaho. Ari hatena rada keketegan sok sieun ka nyahoan ku pamurgana. Utang tuna ge bakal ngamuk. Red pamurgana ngareret ka Aam tapi can waka nyarita kalau ngajanteng dina golodog. Atuh Aam jadi kabawakeun cicing teh ngomong deui. Nganja jantung jadi ratu. Kudu kumaha atuh urang teh Mang yeuh. Di jero imah kadingin di obi nyarita. Sorana ngegambar kenusian sabab yakin nempo mayit anu usik. Jika rek udang atau ngigir tapi tetulus. Ulah guguk jang. Cik sedikeun deui naha bener usik. Bener usik Mang. Lumri milu nyarita kituna bari ngaleper di pojok imah. Untuna geus noroktok bakat kusieun jeung gempeur. Heueuh dewek ge nempo tapi ayeuna mah henteu euy. Cok obing bari malong ka mayit jeuk aya nu nyarita di. Ari pamurgana jeung Aam silileret, duanana ngarti kana kaayaan di jero, komo Aam da manehna nu boga dosana ge. Mayit usik cenah Aam, maneh percaya atawa henteu? Pamurgana nanya lalaunan hatena anjeunna rada gugup, bisi nyaan. Ari mayit usik mah percaya Pak, ngan upami mayit hirup mah teu percaya. Da moal nyaya mayit hirup. Jawab Aam bari seuri leutik. Nya heueuh atuh. Da lain mayit ari hirup mah maksud kula teh kieu. Di jero imah ribut. Yen mayit teh usik maneh percaya atawa henteu. Sabab kula mah sateu percaya naha bet bisa usik. Ceuk pamurgana ngajentrekeun pertanyaan sabab Aam ngajawabna teu puguh. Muhun ari mayit usik mah abdi percaya. Heueuh Kanjeun. Yah urang ka jero. Urang dempok urang na bener mayit teh usik. Kituna pamurgana bari ngagedoran panto nu di jero sing guru-guruwaseun. Ngantung manggehel maka buru ingat pamurgana jeung ka Aam. Meme muka panto pok nanya. Juragan kuwu eta teh. Punten waler heula margi nuju sieun abdi teh. Iya anu teu beres. Bener kula. Sok buka pantona Mang. Jawab pamurgana tegas, ari ngadenge kitu manggehe jeung tiluan ngarasa lugina hatena. Malah lumri mamani ngusap dadana. Nyisari putri oge ngusap beungeut, sedengkeun obi nganu kur ngarahu. Bari pindah di diukna ka uru tadi teh nyempo di pojok imah. Sedengkeun manggehe geuwat mukakeun panto. Atuh burai panto muka. Suparita pamurgana jeung Aam arasup. Samemehna diuk
Dara teretila nempuan nu area di dinya, Obing manggut. Wilujeng sumping pak, bangga linggih. Obing pura-pura tatag tapi tak pakasieun katara keneh. Tadi nama hayang disangkalu dengan meureun. Ari pamurgana nyeh imut gek cari kalayan tenang. Di barangan ku Aam nu teu oleh nyerengeh asa ngeunah geus hasil ngaheurian lumri jeung Obing. Ngan bae watir ka Manggehel jeung anakna. Ari tage katempok keneh mani pias. Aya naon tadi teh mang? Kadenge kukula mani ribut si Obing jeung si lumri sing gurubug. Nanaonan bet ngareurewas batur. Cik caritakeun ka kulana aya naon tadi teh. Pamurgana tumbanya ka Manggehel nu harita geus ngajem praksila bangun ajrih pisan. Alah nu mawi agan. Abdi teh kaget nu taya papadana. Margi asa teu kahartos moal nya bet aya mayit usik. Nah kumaha agan? Da abdi mah teu ngartos neme ayeuna ngemitan mayit nu tiasa usik. Mari maka saksian kujang Obing sareng kujang lumri. Mangae parios mayit usik. Nah bener eta teh mang. Pamurgana kaget. Leres agan mangga taroskeun ka Jang Obing. Cek Manggehel bari nunjuk ka Obing nu harita keur unggek-unggekan. Leres pak abdi ge nyaksian pisan. Leres mayit teh usik. Obing miheulaan ngajawab. Sameme ditanya ku pamurgana. Malapok lamri oge milu nyarita. Bakat ku hayang ngayakinkeun ka pamurgana. Leres pisan pak abdi ge nyaksian mayit teh usik. Jiga bade hudang matak deungleun. Abdi mah manika teu kiat ku sieun. Aduh. Nebet kitu nya. Asa teu kaharti teuing. Cik parig sama ieu teh am nah bener usik atawa henteu. Urang kudu boga kayakinan nu pasti, ulangan sakadar dikira-kira. Sebab nu samar teh matak bahaya bisi cilaka ku pamolah sorangan. Sedengkeun dipikasieuna teu puguh, eta teh matak ngarugikeun ka sadarea. Cuk pamurgana bari ngareret ka Aam atuh ada ngarenjag ka Aam teh. Kumanehna kacita basa mayit usik matak nggiapeun. Jari tamadu madakan ada sieun asa teu wani rek meka pangrurug mayit teh. Bisi ka sampak teh nyangereng atawa bolotot. Terus ngiceupan mana teman matak soakna moal buru ngarumpuyuk bakat ku sieun jeung kasima. Kitu nu bayangkeun ku Aam. Dumatak barang menang parentah gitu mani ngahuleng. Kunaon kalah colohok Am? Sieun atawa teu wani? Piraku waktosna baraya SMS nyekapan. Berbina urang pungkas dicekapeun dikeun ka dewe heula carita Sunda dina judul Ngadu Jago bagian ka-10. Carita Sunda ieu sakumaha biasa didugikeun ku Radio Sinar Mega Suara SMS FM 101,7 di Jalan Selabintana kilometer 7 Sukabumi. Digarap ku simkuring Dina Mara kalayan sponsoran ku PT Sinar Effendi Murni Sukabumi. Nu parantos ngaluarkeun landung atanapi obat-obatan diantawisna Aladina kapsul sareng Aladina kapsul plus, kapsul jamu obat kuat tiasa dileueut ku istri atanapi ku pamaget nu anom sepuna pikeun ngajagi kasehatan badan urang oge tiasa nyegerkeun kana badan urang. Teras main pas kapsul jamu khusus pikeun ibu-ibu. Hasil temen pas kapsul pikeun ngalancarkeun kareseban atanapi ngalancarkeun datang bulan. Sareng main pas kapsul tiasa ngalandungan kaputihan atanapi fektai. Teras jam godog cap gurila. Kumami saderek isi dipamaget nu anom sepuna kata rajang panyawatnya dicangkeng landungan baik ngarilik jam godog cap gurila. Teras minyak kayu putih sareng minyak telon cap gurila ieu peryogi pisan pikeun ngajagi kasehatan badan urang kucara dibalurkeun kana sarira atanapi badan urang utamina saatosna urang siram atanapi bade kulem. Minyak kayu putih, minyak telon cap gurila, jamu godog cap gurila, menpas kapsul, Aladina kapsul sareng Aladina kapsul plus diproduksi ku PT Sinar Effendi Murni Sukabumi. Biasa digalih di apotek-apotek, di toko-toko obat, di warung-warung anu cakatos sumebar di kampung sareng di kota. Bare sampai satu nuhun kepada usanana ujung paturai, insyaallah carios ngadu jago bagian ke-11 enjing siang tabu 2 urang ngajeng kendi. Ulah hilap mungkin santun tabu 4 simkuring ngadongeng deui. Hatur nuhun kepada usanana
Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.